kaharep bingung, ka tukang bingung, nete semplek, maju salah, mundur salah, pasti jalmi nu lemah iman mah bakal putus asa. Kumaha jawab Nabi Musa alaihissalam? Optimis. Ieu saja orang beriman kedah naon? Kedah optimis, ulah pesimis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala aidan inna safa wal warmata min sya'airillah ila rilayah wallahu wa rasulahu a'lamu bihaqiqatih. Nu sangat kusim abdi bika hormat pimpinan acara teteh oge segenap para asatid menapak hadir, urang ngadoa sil doakeun mugia pada sehat lahir batin, barokah yuswa urang, putra putri urang soleh sareng soleha, dijauhkeun tina fitnah dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Upami telepat ayeuna teh tos lebet kana bulan Zulqa'dah. Tanggal sabaraha ibu? Tanggal 14. Upami nyaritakeun Zulqa'dah pasti sok aya nu namina Zulhijjah kahareupna, ya, bulan haji. Naha cek ibu teh margi dina bulan Zulhijjah teh urang ayeuna dina bulan Zulqa'dah dihareupeun hiji ibadah haji, terus nomor kadua sing hareupeun teh ibu kurban Idul Adha-nya, teras aya deui nu namina saum ti tanggal hiji dugin ka tanggal salapan. Namun dina pertemuan ayeuna ibu abdi moal ngobrolkeun puasa, abdi moal ngobrolkeun kurban, tapi dek ngobrolkeun sosok wanita nu jadi inspirasi kaum wanita. Saha sajagat raya apaleun ka anjeunna nu namina Siti Hajar. Nah kumaha penting ibu urang belajar kieu geuningannya ibu. Da jalmi mah kebanyakan teh hoyong dimengerti sanes kitu. Narasnya hoyong dimengerti. Tapi eta ibu kadangkala ketika orang hoyong dimengerti lain jadi nguatkeun kada jadi lemah. Contoh sok aya ibu-ibu nu sok lajo TV. Sok aya sinetron. Pas nonton TV film pika sediheun teh. Cek anjeunna asa abi pisan ieu Mas. Cek saha? Cek nu nonton asa naon? Asa abi pisan. Eta nonton film nu sedih asa abi pisan, eta mah lain solusi tapi penyedih. Biasana jalmi-jalmi anu sedih mah, anu penyedih mah sok resep perkara anu sedih tapi teu solusi. Sedengkeun Islam bu datangna teh jadi solusi. Ya, jadi naon? Jadi solusi. Nah ibu mending jadi jalmi penyedih atanapi mending jadi jalmi anu nguat-nguat diri.
Bu tumaros abi mending jadi jalmi penyedih pika sediheun mending jadi jalmi nu nguat-nguat diri mending jadi jalmi anu nguat-nguat diri. Nah alus eta Bu maka orang belajar ti sosok wanita nu namina Siti Hajar. Sebelum nyaritakeun Siti Hajar urang caritakeun heula nu namina Sopa sareng Marwa. Tadi di awal ayatna inna Sopa wal Marwata min sya'airillah kana sakitu lah. Inna Sopa sanyana bukit Sopa wal Marwata sareng ayeuna bukit Marwa. Eta teh min sya'airillah salah satu tina syiar-syiar Allah, maksudna ciri kebesaran, ciri ketaatan anu ieu perkara bisa nyadarkeun, bisa nguatkeun, bisa ngadeukeutkeun jalmi nu belajar tina ieu kisah di antarana. Kumaha? Bu dina Sopa jeung Marwa teh aya hiji pelajaran nu namina sa'i. Rasanya aya nu namina sa'i. Cek ibu teh naha beuti namian ayeuna Sopa, naha beuti namian ayeuna Marwa. Dina tafsir Ruhul Bayan aya riwayat yen riwayat naha eta gunung disebutkeun Jabal, gunung nu namina Sopa. Dina riwayat tafsirul Bayan margi Nabi Adam pernah calik di gunung eta. Naon teh? Pernah calik di gunung. Nah, apan salah gelarna Nabi Adam naon? Sofiullah. Naon Bu? Sofiullah. Naon ari Sofiullah teh Bu? Pilihan di antara pilihan Allah. Yen Nabi Adam teh dipilih ku Allah jantan manusia pertama, bapakna manusia pertama nu diciptakeun ku Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam disebutkan Adamu Sofiyullah. Paham? Naon bete? Adamu Sofiyullah. Nah eta disebutkan ayeuna bukit naon bete? Marwa. Margi dina riwayat Siti Hawa calik di tempat eta. Keun Jabal Rahmah mangga sepuguh tempat bertemu saha? Nabi Adam sareng Siti Hawa. Nah, keun da lain ngobrolkeun gunung ieu mah sanes nya. Tapi dek nyaritakeun dina eta kejadian, dina eta gunung aya nu namina naon teh? Sa'i. Kumaha urang belajarna punten Bu? Bu, lamun aya hiji suami kegantep mang bulan-bulan ka istrina, kumaha praosan? Bu, sedih moal? Sedih. Siti Hajar disimpan ku Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Nabi Ibrahim angkat di Palestina ka mana? Bu, ka Mekah Bakah. Lain Mekah anu ayeuna sagala aya, tapi nu baheula can aya naon-naon. Batu unggul. Nah, coba lamun orang hiji istri disimpen di gunung gitu kumaha? Hah? Ya. Oh, tapi dasar perintah Allahnya, dasar perintah ieu punten Bu pelajaran tinggal Bu. Ieu seorang wanita kudu kuat. Heula pertama urang belajar, seorang wanita kudu kuat. Naon? Siti Hajar teu aya suami, Siti Hajar teu aya sepuhna, teu aya tatangana, istuning anjeunna nyalira sareng murang kalihna nu masih naon dikandung. Cik coba ibu nemege beres ngalahirkeun duka yuswana eta murang kalih teh Nabi Ismail kasih duka sabaraha bulana. Ibu coba perasaan seorang wanita bakal kumaha? Bu, sedih, kecewa. Cigana lamun teu boga iman hoyong naon? Cik, lamun ieu wanita teu gaduh iman bakal hoyong naon cigana?
cigana bunuh diri, cigana manges lah nya eueuh harapan nya teu aya naon, teu aya harapan. Ibu, ternyata ketika Nabi Ibrahim angkat ditaros, ari ieu teh parentahan saha? Siti Hajar teh Rasul Allah nu nabina Nabi Ibrahim moal mungkin berbuat tanpa parentah Allah. Kumaha jawabna? Ieu teh parentahan Allah. Kumaha ceuk Siti Hajar? Idan mun kitu ieu teh parentahan saha? Parentahan Allah. Lamun kitu mah Allah moal ngantep ka abdi. Jadi Siti Hajar boga kayakinan naon? Allah moal ngantep ka saha? Ka abdi. Ta eta ibu kudu aya di diri urang. Punten, Bu, ibu orang beriman? Bu, ibu orang beriman? Cing nu ragu-ragu. Bu, ibu orang beriman? Ibu tos soleh? Awartosan ya, Bu. Upami aya nu naros salira muslim, salira orang beriman, tos soleh teu acan. Sok pedean. Ya. Asa kepedean. Bu, kitu kaul saur saya boleh Samarqandi ngajelaskeun. Lamun ditaros anjeun muslim, lamun ditaros anjeun orang beriman, tapi lamun ditaros anjeun tos solehah teu acan. Naon? Tapi nu jelas orang kayak ibu kedah gaduh catatan harapan urang, punten urang belajar. Naon? Punten Bu. Ia perlu aya dina haten seorang mukmin, seorang muslim, Allah moal ngantep ka orang beriman. Ia Siti Hajar gaduh keyakinan yen Allah moal ngantep ka saha? Ka dirina. Kayak di mana sakedik urang belajar. Contoh Nabi Musa alaihissalam diberi ku Fir'aun jeung bala tentarana dihareup laut di tukang dia teh saha dihareup laut di tukang Fir'aun jeung bala tentarana. Eta Bani Israil waktu eta jumlahna kurang lebih ibu eta teh 12 kabilah, sakabilahna kurang lebih 50.000. Berarti sabaraha jumlahna? Pangitungkeun heula atuh ibu lah, nih alim ngitung. Sakabilahna teh 50.000. Ieu 12 kabilah berarti 600.000 juta. Kumaha ribu yang hitung Ya, jadi Bani Israil waktu eta dipimpin ku Nabi Musa nu jumlahna kurang lebih sabaraha? 600.000. Kitu dina tafsir Maroh Labid Syekh Nawawi Al-Bantanani ngajelaskeun. Ari ayeuna pasukan Fir'aun jumlahna ibu 2 lipat ti Bani Israil 1.200.000. Iya, kurang jelas gak ya? Seperti teh 1.200.000 ti mana ka mana eta pasukan? Bayangkeun ku ibu, jumlahna pasukan 1.200.000 ti mana ka mana? Ieu sagadog sabaraha urang? Ieu digadog aya 1.000. Asa moal mungkin ku perasaan moal ya moalnya moal 1.000 moal ya moal ieu 1.200.000. Ieu hati 1.200.000 pasukan Fir'aun jeung Fir'aunna dek ngancurkeun Nabi Musa jeung Bani Israil waktu eta. Cek Bani Israil waktu harita ibu kieu bakal kaberi
bakal benang kieu mah. Bakal naon? Bakal benang kieu mah bakal geus lah binasa. Geus sakieu mah geus bakal cilaka ceuk saha? Ceuk saur Bani Israil waktu eta kasakan Nabi mu. Bo tinggal ieu. Saulah kieu hirup teh di hareup buntu, di tukang buntu. Mun bahasa urang mah nete nincak kahareup naonnya maju naon maju kena mundur tah eta lamun urang mah geus pesimis lah hirup teh geus pesimis geus aral we lah geus imah eueuh harapan ceuk urang mah geus imah mampus ya gitu. Iya orang-orang beriman kade hirup tong sok pesimis anjeun boga Allah kade ya anjeun boga Allah lamun tingali kaharep bingung ka tukang bingung nete semprek maju salah mundur salah pasti jalminu lemah iman mah bakal putus asa. Kumaha jawab Nabi Musa alaihissalam? Optimis. Ieu sateungna orang beriman kedah naon? Kedah optimis ulah pesimis. Kumaha saur Nabi Musa? Kala moal. Sama sekali moal. Naon pikiran anjeun urang bakal cilaka, itu bakal meri ka urang, bakal ngabinasakeun kala moal. Moal mungkin. Inna ma'iya rabbi sanyana marengan ka kaula rabbi pangeran abdi sayahdin sakedeung deui bakal mere solusina bakal mere jalan keluarna nu teu kapikir ku pikiran nu teu kabayang ku bayangan. Pauhaina maka Allah ngawahyukeun ka Nabi Musa piwarang neungeulkeun iteuk kana naon kana laut maka eta laut terbelah 12 jalan ka taudil azim mun bahasa dina surah Asy-Syu'ara seperti gunung anu gede tinggi 12 lain hiji bu terbelahna tapi dua pan tadi 12 naon kabilah bu sanges beresna Nabi Musa jeung Bani Israil kaluar tina eta laut maka nu 1.200.000 nuturkeun maka izin Allah nu 1.200.000 binasa. Kumaha? Binasa. Naon maksudna di dieu? Hei orang beriman, hei jalmi nu yakin ka Allah, kade hirup teh tong sok pesimis, kudu optimis. Allah mah mampu mere solusi di mana jalanna. Tong leutik hate jadi jelema beriman mah lain pagawean status teh sedihkeun lain status teh babarawakan anu matak ngerakeun tatangga jeung baraya nya orang beriman mah kudu optimis entong pesimis aya saha aya Allah. Ade bu aya saha? Aya Allah, Allah pasti nulungan. Ieu kudu kuat di diri urang. Paham? Eta kudu aya dina pribadi urang. Ieu Siti Hajar teu aya nu nulungan, kolotna teu aya, baraya teu aya, iwati duaan nyalira. Jeung bayi alit keneh ucapan kayakinana Allah moal ngantep Allah moal ngabaikeun eta kudu aya di diri urang. Paham? Naon? Ibu bakal ngabaikeun moal Allah ka ibu. Sing yakin. Tongna ucapan unggul ieu. Sing yakin Allah moal ngantep urang, sing yakin. Sing yakin Allah pasti nulu. Bahasa Al-Qur'an pun sekedik. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika jeung nya kitu deui nunji kami bakal nulungan ayeuna ka tukang bahkan ka hareup saha orang-orang beriman Allah ngabejakeun
pasti nulungan ka jalma-jalma anu iman. Kada ye tong naon teh? Tong pesimis, tong leutik hate aya saha? Sok kesel ari kanu pesimis teh. Jauhan bun sok pesimis mah. Sok ngalemahkeun. Naon cenah? Sok ngalemahkeun nu pesimis mah. Diberi setangkai bunga mawar yang dia lihat durinya, diberi segelas air yang dia lihat kotorannya, jika terkena matahari yang dia rasakan panasnya. Pesimis hirup teh neangan we alasan. Paham? Naon? Entong pesimis kudu ya paham. Iya bulan Zulqa'dah anu sagadana bulan Zulhijjah, tinggal eta dina bulan Zulhijjah teh seueur terjadi nu luar biasa nu ku akal teu kaharti bisa terjadi ka urang eta teh bakal Bu, asal urang ya yakin teu Bu? Yakin teu? Sing yakin entong naon? Tong pesimis hirup teh sobangeun teu geura nu pesimis mah eueuh getihan sepaha lamun nangtung sok rada ngalegeday hareup teuing naon nya da leuleus meuyeuh catat Bu kedah naon tah optimis ya ieu Siti Hajar ngajarkeun kedah naon kedah gaduh kayakinan Allah moal ngantep orang. Paham? Allah moal ngantep orang. Cek ibu teh, kom barudak sok anu kieu barudak teh. Sebenarnya si itu mah pinter, si itu mah hebat, anu sedengkeun urang teu bisa naon-naon. Aya nu kitu? Sok naon geuningan ngabanding-banding jeung batur? Ya, cenah batur mah pinter anu kumaha kitu kieu ari urang. Pasok ibu diam-diam membanding-banding diri orang dengan orang lain. Kunaon aja? Tong sok dibanding-banding. Kela ya, ilmu pelajaran ya. Dongeng, tapi jadi ilmu ya. Aya dongeng. Tangkal awi ngobrol kana tangkal kembang ros. Cek tangkal awi kieu resep cenah ente mah. Nah, loba nu resep coba nu bobogohan kana naon? Kembang. Bener tuh? Kembang mah indah wah loba nu resep deuk kolot deuk budak. Coba uing cek saha? Cek awi mah merang urang mah, hieum juring cenah urang mah. Bener tuh? Cek saha tah? Jadi ieu si awi teh ngarasa minder. Iya, hei jalma-jalma nu minder ya, kuatkeun. Naon? Iya si awi teh minder ningali kembang anu sakieu indahna loba nu resep sedengkeun dirina naon merang hieum naon deui kokorore pokona mah komo lamun geuningan ti peuting ngaliwat gede angin riuk kumaha benernya cok lamun ayeuna bobogohan normal ieu bobogohan normal ya mah kanu loba kembang kanu kana tanggal awi kecuali anu goreng bobogohana sok amana teh duduhnya bobogohan hanapan tanggal awi merah eta ceu punten kayak can beres di pelajaran maksud jang ngaceng naon cek eta kemang kieu nyarita justru abdi maresep ka salira nah bet resep pan abdi kagum ka didinya iri malah mah cek eta awi teh cek eta kemang nyarita kieu salira mah ieu tingali dipake pager bisa baheula mah can aya paralon lamun cai make awi di rojok gitu bener teh lamun ayeuna di sawah heug ayeuna hese nyukang make naon make awi bener teh terus ayeuna di luhur lamun make reng kunaon baheula can aya nu namina ayeuna naon kaso-kaso kunaon ku ayeuna mah ku naon tah baheula ku awi seueur
baheula bumi seueur kunaon ku palupuh awi lain cek eta kembang justru kami mah resep ningali ente wah luar biasa cek eta awi kieu urang teh boga kelebihan boga ente teh naon belajar tina eta caritaan ti abdi eta hirup mah da boga kelebihan masing-masing tong sok ayeuna ngaleungitkeun kelebihan diri pedah kagum ka orang lain punya kelebihan kita pun punya ibu bisa orang lain gak bisa paham biasana jalmi teu bisa berkembang biasana jalmi teu daek maju karena jalmi teh ngabandingkeun perkara anu eueuh di dirina sok nu hebat di batur padahal dirina teh aya keneh kelebihan sok nu marindar marajuna naon teh tong sok loba caricing wae ya paham tong naon tong hindar boleh punten Bu dia punya kelebihan urang punya kelebihan gali potensi diri paham naon tah gali potensi diri tong sok ngabanding-banding perkara anu eueuh di urang aya di batur atuh nya atuh pesimis hirup teh paham teu naon orang kudu percaya tanpa menghinakan orang paham Bu tipis orang sombong jeung percaya diri mah tipis paham Bu naon kalem hidup mah muncak Gus Dur mah gitu aja dibikin repot cenah baheula geuningannya cek saha cek Gus Dur gitu aja dibikin repot cenah teu bisa menurut anak-anak mah teu paham Bu naon ya hiji paham Bu tong sok leutik ate tong sok pesimis kudu nah ieu kayakinan Siti Hajar ngajarkeun ka urang Allah moal ngantep Allah moal ngabaikeun paham Bu tah coba tinggal belajar Siti Hajar geus teh eta ucapan kitu diuji bener ucapan anak kumaha Nabi Ibrahim angkat singkat cerita ibu ternyata ASI kering terus tuangan tos teu aya cai tos teu geus kurat karet dadas pokona malah dadas osok ngalaman gitu sih nama kejalma sok aya kadangkala nasaku geus ludes inyeun geus eueuh bingung lah buntu lah hirup teh ya, iya Siti Hajar buntu hirupna nya Bu tinggal ieu hei jalmi-jalmi nu ngarasa buntu turutan saha Siti Hajar paham saha teh Siti Hajar cicing henteu ngalamun henteu pesimis henteu naon sedih lain waktu sedih naonan meratapi hidup mau sukses ku diratapi mah bener teu kisah perubahan mau diratapi kebanggaan jadi jelema tukang ngaratap bener teu Bu nu maot wae jadi kasiksa kudu ngaratap mah bener teu aya nu maot keluargana terus ayeuna keluargana kadon meratapi lain ceurik bae ceurik mah ulah meratapi na eta si keluarga ternyata si mayit disiksa ngajelaskeun ratapan teh Ibu bahaya membikin lemah jeung seolah-olah malam akan selamanya padahal malam akan berganti dengan pagi dan sinar mentari bener teh kegelapan hidup orang bakal berganti dengan harapan bakal berganti Ibu bakal asal kudu bergerak
naon teh ari Siti Hajar kumaha sedih nya ya sedih mah tapi teu meratapi apakah anjeunna ngalamun teu naon tah anjeunna bergerak benernya bergerak ti mana ti sopa ka marwa ti marwa ka sopa bener teu bergerak hirup mah kayak singkah arti bu urang dalaman ngajina tong tereh teuing air kotor jika terus mengalir jadi bersih air bersih jika terus mengendap jadi kotor bener laras bu maka saur ulama taharruk bergerak maju ngalengkah tong cicingan fa inna fil harakati maka saenyana dina bergerak barokatan eta teh aya kabarokahan bergerak naon cenah bergerak tong cicing wae di imah bingung lieur geus ka masjid opieun aya di masjid mah tong hariwang oh encan pembae ke deui ulah cai aya nunutan bisa entong atuh ceuh nanaonan ya geus daripada bingung di imah kumaha geus maju asa butek hirup teh di kamar kieu ngalamun opieun eueuh kuota teu boga sangu garing kerjaan ka warung eueuh geus mending ka mana bergerak taharuk bergerak fa inna fil harokati barokatan saenyana dina bergerak aya kabarokahan Siti Hajar cicing teu Siti Hajar ayeuna terlarut dina kesedihan teu tapi naon bergerak paham naon bergeraknya tong cicing wae bergerak terus hirup teh tong cicing seueurna agama bahasa teh gerak contoh kul siru fil ardi bejakeun ku anjeun rasul siru jelajahi berjalan fil ardi di muka bumi artina tong cicing bergerak paham aja naon keur mah sedih duit teu boga udah kahanakeun geus lah atuh mah power setan kieu powerna teh power setan naon ngagoda geus lah daripada lieur-lieur kieu mah tuh aya baygon uyup ku maneh cenah power aja gitu mah harusnya power kitu naudzubillahi min geus bergeraklah ngobrol atuh jeung datangan jeung soleh meh aya solusi paham bu geun aya mamah dede curhat dong geuningan kitu nya bu paham naon bergerak jadi cek jang acing naon bergerak awak yang mau badag-badag teuing ceu puntennya kanu baradag lain gitu lain ya itu masalahnya itu bilih gerak ceu bejaan gerak nya sehat nya sehat serius bu ya tinggal Siti Hajar lainnya status lain kukulutus lain ngalamun tapi da can pastikeun bae can pasti mah urusan Allah nu mastikeun urang mah bergerak paham tong da can pastikeun bae can pasti ge nu penting mah di sopa aya teu cai teu aya di marwa aya teu cai teu aya euy deui ka mana ka sopa aya teu cai teu aya 7 kali anjeunna bulak-balik teu mangihan benar bu apakah sia-sia eta lengkahna henteu bu
eta dina riwayat Siti Hajar bari ayeuna lari teh ibu bari halumur kieu saolah kieu ya Allah abiriku ya Allah bergerak di mana akhirna eta menang cai di tempat Nabi Ismail aya dina sampeyanana narasnya dirinya seolah nanaonan kadu kadieu rezeki aya di dinya cacapean lain kitu memastikan mah Allah urang bergerak we bener bu keun we rezeki mah Allah nu ngatur paham naon maaf ya maaf gitu bu asli mau suraseri mah gitunya bentar bu ya tentang hati ya tentang hati kita kolesterol lumpuh ngerak atau cek lah benarnya pan kalori kabakar gerak mah benarnya can hati ngemplong benarnya gitu aja gitu ngan omat kal gerakna ulah ciga urang mana teu apalnya jadi kaluar ti mana teh ciga leupeut teh ceuk ciga leupeut pah ciga leupeut teh ceuk kumaha mereketeng-teng gitu geus bahaya tuh eta bahaya ya bahaya tapi ulah salah gerak ulah salah tujuan nya salah kostum begitunya paham aja nu kita ngobrol kenaon teh jadi air kotor jika terus mengalir jadi bersih tapi air bersih jika terus mengendap jadi kotor bergeraklah kumaha tambahan deui mah kumaha wal kasirul julus tuqasirul umur ari loba cicing matak mendekeun umur itu ya wal kasirul julus tuqasirul umur loba cicing makan umur ya gitu cek asah bergerak nama terenggala pokoknya nama jadi Siti Hajar ngajarkan ke orang pertama ngajarkan unamina keyakinan yen Allah tidak akan pernah mengabaikan hambanya. Paham bu? Pertama. Dua, bergerak. Ya bergerak. Nah, itu pelajaran nu kurang diambil. Ya, tina kisah dina sopa sareng marwah saha Siti Hajar. Bu, ketika nuju sa'i menetikan air mata. Nah, bisa menetikan air mata teringat seorang ibu perjuangan nana ngurus nu jadi anak. Apa eta teh dina sa'i teh? Hei orang-orang yang telah berhasil sing inget anjeun teh teu hasil sorangan. Aya kesang inung, aya tangisan inung. Paham? Sok aya teu budak nu poho ka inung. Aya teu. Kumaha maksudna poho ka inung? Aya teu bu kolot atawa ibu lamun anakna teh ibu lehoan. Naon deui teh? Tolean. Umpama aya bejana teu budak punten kolotna minder era mau budak kitu. Kolot era teu biasa we anger da budakna lehoan, tolean,
pokoknya mah cilehan lah kumaha da eta kolot teu minder mawa budak nanti bener teu. Tapi pertanyaan besar, aya anak nu minder bareng jeung kolot. Pedah kolot nanggeus ompong cenah. Pedah kolot nanggeus leumpangna layolan. Pedah kulit nanggeus peot. Iya, anak muda, para pahlawan, para bujangan, anjeun nepikeun ka kitu teh jeri payah saha. Inung bapak, anjeun kok bisa teu pede bareng jeung inung bapak. Aya, jeung mamah mah ti heula we abi nyusul. Aya nu kitu. Oh batur. Minder bareng jeung saha? Jeung ibuna, jeung bapakna, sedengkeun nu jadi inung mah teu pernah minder mawa anakna sakumaha kondisina kita pernah. Benernya? Iya dina ibadah haji, dina sa'i keur ngingetkeun, anak-anak, anjeun kade tong sok poho kana jasa kolot. Paham bu? Naon? Tong sok poho kana jasa kolot. Eta. Jadi ibadah haji teh bu dina sa'i seueur pelajaranana. Ya. Nah, eta nu namina pelajaran tina sa'i. Salah satuna nyaeta Siti Hajar mengalami hal kesulitan, tapi anjeuna dihadapkan dengan keyakinan bahwa Tuhannya tidak pernah akan mengabaikan. Tapi tetap naon tah bergerak. Berarti jalmi orang beriman mah teu naon, teu pesimis tapi omat nu pesimis mah tong dideuketan. Sumangetan we. Nu pesimis mah tong dideuketan tapi sumangetan. Naha besi nular naonna pesimisna sok haroea mah bingung ngobrol pesimis teh da sarua kawas si eta wae nu susah teh kawas si eta wae anu teu boga duit teh da urang ge sarua ngajempe kawas si eta wae hungkul nu karasa awak teh da urang ge sarua naon sarua bener teh jadi ameng naon tah kasedih teh kasusah teh. Orang beriman mah stop tong lemah kuduku kuat aya saha aya Allah. Paham bu? Nah, dua pelajaran tina sopa jeung marwa. Sopa teh naon? Salah satu pengertian sofa ibu hartina teh ibu bersih jernih. Naon maksudna? Berangkat teh kudu niat alus sing bersih hate. Nah ari marwa naon? Marwa teh ibu bermartabat. Jalmi nu hate pemberangkatan bersih bakal luhur darajatna, bakal sukses dunia jeung akhirat. Kade pemberangkatan tong kotor kudu naon? Bersih niatna. Paham bu? Naon? Kada bersih. Paham bu? Naon? Kada bersih ya. Da ngareunah bu lamun bersih mah ya bersihkeun pemberangkatan di awal. Naon sababna? Ibu pemberangkatan di awal penting. Contoh, punten bu, lamun urang ngalangkung, heuk cek ibu teh kieu, parunten, cek anu diliwatan
pun non ngucapkeun mangga bahkan cigen teu ningal ka urang teh bade tumaros ibu ari ibu bakal kumaha teh na kesel moal nyeri hate moal ibu teh naros teu diwaler raheut moal nah ibu teraheut kela nah ibu bet nyeri hate karena terjawab memang sederhana gitu sabenerna nyeri hatena urang ketika nanya teu dijawab lain karena teu dijawabna karena dina hate hayang dijawab hayang naon tapi coba lamun ibu ketika ngucapkeun dina hate karena Allah eta mah deuk dijawab bae deuk teu dijawab bae da urang mah geus berbuat kebaikan jangan pernah menyesal pernah berbuat kebaikan paham bu naon teh jangan pernah menyesal pernah berbuat da saya berbuat kebaikan bukan karenamu tapi karena Tuhanku paham si ibu mau kumaha naon teh aku berbuat kebaikan bukan karena dirimu tapi karena Tuhanku paham baik kamales moal mah heuceu talamun kitu bakal kumaha baeud mah ya sawe mineng abi mah ibu kitu teh mineng ngan teu suudon naon bawa teuing keur nyeri sirah nya keur ngalamun keur nyeri huntu euceu atawa keur ditolak cintana banyak lah orang teh geus berpikir gitu weh pikiran pokoknya 1000 alasan lah paham bu ulah berpikir setan ngewak kitu ka urang oh meureun hutangna can kabayar geus sabayar geus sakitu lah kitu we urang teh geus meh naon tah meh tiis tarang urang paham bu jadi nu disebutkeun ayeuna pemberangkatan bersih teh niatkeun kudu karna Allah Siti Hajar ngurus putra karena Allah kudu karena Allah bu ngurus putra ge besi aya bahasa kieu kalau teh lamun lain karena Allah mah ieu sing inget maneh teh tuh tanah dijual pan nyokolakeun maneh bere-bere disebutkeun ku saha ku orang tuana cik ibu kinten-kinten sae teu kolot nyebat-nyebat kahadean ka anak uihan deui kinten-kinten sae teu orang tua nyebat-nyebatkeun kahadean ka anakna teu sae awon bu nyebat gitu kuduna orang tua kan bada karena Allah ngurus anak mah naon teh coba ibu capek punten ieu nengnya punten keur peureum pan mah maksakeun budak kareke urang ngahuap mah kitu deui kareke masak mah deui pan lamun urang lain karena Allah tuntun mah sia mama we aing teu ngadeuleu aing keur kumaha ieu deuleu aing teh keur kumaha bener teu osok kitu tara mama teh nanaonan eueuh beuti gituan atuh cape leungit moal budak nu aya mah cek budak teh ari abi deuk ka saha tuh deuk ka mamah muda ari embung mah kitu paham tuh naon karena Allah bu kudu naon geuning sering guru-guru urang ngabejakeun mun lillah hilang lelah mun lillah hilang lelah memang badan mah capek tapi lamun hate geus lillah osok ngareunah kana hate kana awakna oge capek mah capeknya saha ayah teu capek saha bapak ibu teu capek kabeh oge cek budak teh abi ge da capek atuh mama bapak bener teu bener tuh
Da budak capek budak ke sarua cek budak teh abi ini sakola jam sabaraha jam 7 abi teh jam sabaraha cenah jam 2 ongko terus kita sekolah agama capek abi teh mama bener gak seolah kieu anak pun ingin dimengerti nya orang tua lagi hoyong dimengerti ternyata ibu dah lamun urang ngagugu terus ego gitu sudah dek beres kumaha pemberangkatan kudu murni kudu bersih lillah pan baheula nikah karena Allah beres bu karena siapa bu baheula nikah karena Allah paham bu aya dagi ngurus budak karena Allah ngurus suami karena Allah suami ngurus istri karena Allah tiis bu anak berbakti ka kolotna karena Allah mun sadayana diajar karena Allah ngareuna paham aja naon ngaji we ieu cangkel mah cangkel pan geus loba posisi nu dirobah-robahkeun leresnya tapi dah bertahan dah hati masih sejuk karena naon karena masih karena Allah benernya bu ari badan musada oya gitu leresnya tapi hati masih nyaman leresnya hati masihnya maka sopa ngajarkeun pemberangkatan kudu bersih nya kudu tanya ka urang mun aya masalah mun aya kendala mun kitu kieu teh ari urang kana Allah henteu paham bu ari urang kana Allah henteu ieu teh paham bu naon jam sabaraha ieu bu jam 3 oh cukup cigana ngaji jam sakitu ge atos tah sakitu heula eta mah nya terakhir aya pertanyaan berkaitan zakat aya zakat anu sebagianana dikamasjidkeun apakah meunang atanapi henteu ieu pan janten ke bisi janten polemik nya aya nu bertanya apakah bener zakat tidak boleh dikamasjidkeun ibu bertanya jawab entong kurang jawab tapi lain ku abi jawabna ku ilmu guru abdi nyata mama paredang anjeunna nyusun kitab namina kitab hilafiyah perbedaan mun can apa dasar sok diomongeun harusnya tah maka kurang jawab jumhurna ahli fuqaha pertama ngariwayatkeun pertama heula ye can beres teu meunang non mikeun zakat i'anatu li bina'il masjidi pikeun nulungan ngabangun masjid pertama heula jadi pertama teu meunang zakat dipake keur ngabangun masjid keur masjid teu meunang henteu kala ieu alasan pertama heula urang lamun pendapat kedah duana diambil ulah laka hiji nya urang hiji heula wadalika li ana bina al masjida karena sanyana bangunan masjid laisa minal asnafi lain tina asnaf anu disebutkeun ku Allah nu aya dina zakat kaya cek ulama anu nyebatkeun zakat teu meunang dikamanakeun ka masjidkeun naha kela innama shadaqatu lil fuqara napikeun ka akhirna ke aya kalimat punten di dieu yen ayeuna nu namina fisabilillah teu aya nu namina nyaon masih teu aya jadi fisabilillah tah
Nah, jadi dijelaskan anallah ta'ala sanyana Allah ta'ala geus nyipatan zakat teh ku sedekah. Sedengkeun sedekah eta teh bagian tina harta nu dibikeun kanu butuh. Kumaha eta nu dibikeun kanu butuh teh teras dimiliki usaha. Nya kanu butuh. Ari masjid bisa dimiliki henteu? Henteu. Maka walae sal masjid maka masjid mah lain milik teu bisa dimiliki. Teu aya masih si anu henteu, masjid Allah sadayana ge teu bisa diakukeun. Teu bisa. Masjid mah teu bisa diakukeun. Pedah nu ngabangunna si anu, eta mah nu ngabangunna. Enggak seusian ku sorangan atuh. Ari da masjid mah Baitul Mukminin. Ya, jadi pertama alasan ngate menangkeun teh karena karena masjid mah teu bisa dimiliki. Ya, paham? Sedangkan zakat bagian tina sedekah diantarana, maksud sebagian eta hartina. Naon? Karena ieu dibikeun kanu butuh, sedangkan eta benda teh keur dimiliki, sedangkan ieu masih teu bisa di alasanna eta. Jadi pertama yen zakat dek zakat mal zakat fitrah teu meunang ka masjidkeun. Hiji can beres karek sabelah. Ya, boleh tak pendapat kitu teu masalah. Dua, wa yufassiruhu jeung nafsirkeun jumhur ulama kana kalimat sabilillah ya. Kalimat apa teh? Kalimat sabilillah. Naon ari sabilillah teh, Bu? Aya bi annal maksuda sanyana maksud tina eta sabilah huwa al jihadnya taji jihad. Al jihadu fi sabilillah. Jadi ieu ulama ngedefinisian eta sabilah adalah jihad. Jadi teu meunang ngaluarkeun zakat ka mana? Ka masjid. Baik kanggo kemakmuran, baik kanggo pembangunan masjid dengan alasan eta. Nah, di dieu Ibu aya di penjelasan naon atuh sabenerna ari nu namina sabilillah teh. Dijelaskeun deui ku ulama di dieu. Punten Bu. Nu namina sabilillah ye, naon dieu teh? Sabilillah. Ye teu bisa urang lain ahlina mah urang main pendapat. Teu bisa ilmu alat, teu bisa tafsir gitu ge main wae naon? Ngajaz teu bisa. Naon sabilillah teh? Sabilillah teh Ibu dijelaskeun huwa at-tariqatu nyaeta jalan al mausilu anu nganepikeun ila maradhatillahi kana karidoan Allah. Naon teh? Jadi sabilillah teh jalan anu nganepikeun kana karidoan eta namina sabi kela. Ari jihad eta teh sebagian tina warna nu nganepikeun ka Allah. Jadi jihad teh sebagian tina warna nu nganepikeun ka lain sadayana. Salajengna jadi dijelaskeun nya layamna maka tengah halangan ayakuna hunaka anul ukhra. Jadi teu masalah ngaluarkeun eta zakat tina rupa anu sejen tina pirang-pirang wasilah kana nepina kana kaliwan Allah. Jadi aya ulama mutaakhirin boleh ngaluarkeun zakat fitrah, boleh ngaluarkeun zakat kanggo pembangunan masjid mun eta pembangunan eueuh nu nyana rumbang. Atanapi kemakmuran masjid. Pan kemakmuran masjid aya dakwah di dinya aya teh. Aya panepikeun ka Allah di dinya karidhoan. Dina eta kajian di masjid aya naon namina teh? Aya ngaji teh. Aya eta karidhoan Allah sanes. Maka Ibu, ieu ulama ngajelaskeun maka bolehna zakat dibikeun ka saha? Ka masjid. Upami memang eta masjid teu aya kanggo naon? Kanggo kemakmuranana. Apa eta kemakmuran teh? Kanggo biaya ke pengajian.
biaya ayeuna perjuangan dakwahna nerangkeun agama jeung kitu kieu pan butuh naon tah? Butuh biaya, butuh dana. Maka ulama mutahirin ngabolehkeun naon? Zakat ka masjid. Paham bu? Jadi ieu aya ulama nu ngamenangkeun aya nu ngahanteukeun. Maka dicontoh dina kitab Rahmatul Ummah juz awal geus itifak teu meunang ngaluarkeun zakat pikeun ngabangun masjid atanapi pikeun ngabungkus mayit. Teu meunang ieu pendapat. Aya deui pendapat ieu dua wala yusarifu minaz zakati sayun, teu meunang naon nata surupkeun zakat perkara anu ieu perkara teh nutupan mayit atanapi ngabangun masjid dina kitab I'anatul Talibin jilid 3. Nah, tapi aya deui penjelasan di dieu. Punten Bu. Ya. Punten. Aya deui nu namina ayeuna pendapat dina Kitabul Mizan juz awal. Ittafaqul al-imah al-ba'ah geus ittifaq imam nu opat kana sanyana meunang ngalawarkeun zakat pikeun ngabangun masjid atawa ayeuna naon nguruskeun mayit bisi eueuh kitu kieu. Jadi atuh ulama teh aya nu ngameuneukeun mah henteu lieur teu? Henteu lieur, komodinya. Paham teu? Maksudna kieu bisi aya nu beda tong piomong. Tapi entong sok buda beda hirup mah. Isu kieu, naon pelin-pelan hirup teh. Paham Bu? Gitu. Jadi aya nu ngameunangkeun tapi aya nu teu ngameunangkeun, berarti ieu teh ihtilaf. Paham Bu? Tah, jadi ieu mah abdi ngadugikeun teh meh ibu uninga supaya teu timbul naon tah? Teu timbul fitnah gitu. Bu nya keun aya tanggung jawabna dunya jeung akhirat. Nah, sakitu heula ibunya. Insyaallah aya masnya. Sakitu ilmu-ilmu nu parantos didugikeun tadi berkaitan tentang naon teh Bo sa'i nya. Urang memang can ibadah haji mungkin sebagian, aya nu can umroh mungkin, tapi pelajaran tina Safa jeung Marwah tina saina urang ambil. Kudu jadi jalmi anu optimis, tong jadi jalmi anu pesimis. Tong sok ngabanding-banding diri jeung orang lain. Besi semakin dawen semakin lemah. Paham Bu? Dia punya kelebihan, kita pun punya kelebihan. Gali potensi tuh Bu. Gali, setiap jalmi pasti ada kelebihan masing-masing. Lain kelebihan badan Bu, bener. Tapi ada kelebihan keur ayeuna berat-berat mah. Gitu Bu nya. Punten Bu ieu mah nya jadi bahan naon tah? Renungan kanggo urang bergerak oge nya. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.